Ulah orang sesage nek nu boga ilmu beta mah ulah dimusuhan. Karena naon? Wasabata fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Hadis qudsi ngomong lagi saha jelema anu menyakiti wali aing cik Allah, maka aing ngadeklarasikeun ku waris siap perang jeung manehna. Bayan teh diajak perang ku Allah. Aju saha wali didinya. Warwa al-Khatib al-Baghdadi an Syafi'i wa Abi Hanifah radhiyallahu anhu qala ilam takun al-fuqaha auliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jika seandainya jelema nu boga ilmu teu bisa dikategorikeun sebagai wali, maka di alam dunia wali hiji jajan. Berarti nek sasage tam nu boga ilmu nu bisa ngaji bisa dikategorikeun wali. Ketika sampai di musuhan ku urang nyata jelema nu boga ilmu, maka Allah ngajak perang ka manehna.